Lalampahan si Toleng dina carios Rusiah Tanah Warisan ka-34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kasadaya mitra dongeng Sunda anu satia. Danget ieu aki bade medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-34. Carios anu katunda harita teh Ki Gorda jeung baladna keur nungguan datangna hiji jajaka. Nah bener eta jajaka teh Ahmad, sumangga nyangakeun dongengna. Tekung silila jol aya jajaka anu datang tayalian iwalti Ahmad anu geus tepi ka dinya. Manehna aya di satengahing perjalanan dina raraga neangan indung bapana. Bus ka warung bari nyebut punten, gek diuk, terus rarat-reret bari jeung teu boga curiga. Gancang ku si Toleng disampeurkeun. Hehehe, rek jajan naon jang? Aya kahayang mah nyokotan we sorangan. Engke karimayar. Bek tah. Aya tahu, aya peuyeum, aya uras, aya gorengan, comro, naon deui lah sok we pilih. Teu arapa kabeh ngaranna wing mah. Pokona mah dijamin halal. Hehehe. Hehehe. Nyuhunkeun caina Kang. Cai atah atawa cai asak jang? Akang mah nya cai asak atuh. Cai teh sekalian Kang. Mangga jang, ke sakedapnya. Si Toleng terus ngaladangan. Paminta Ahmad dicumponan. Sok ditunda hareupeunana. Ari Ahmad teu loba omong deui. Manehna terus barang dahar, da lapar meureun. Kituna teh bari jeung bingung sabab teu boga duit. Cek pikirna kumaha engke bae dibayar ku tanaga oge teu nanaon. Tapi teu bisa jongjon lantaran Ki Gorda jeung baturna geus kesel nungguan. Geus lila teuing ngadagoan. Ki Gorda ngiceupan kasabda sinemariksa ka Ahmad. Anu dikiceupan ngarti terus diukna pindah ka deukeut Ahmad. Bagea baraya, asa-asa anyar pinanggih. Saha teh anjeun teh? Juhi ngaran teh Lin. Ahmad kerung, manehna melong kasabda. Tapi bari nyapek da keur ngadahar uras. Geus neureuy, regot nginum, salsena keur ngajawab teh. Ngaran kuring mah lain Juhi. Saha atuh? Poho deui akang teh. Atawa sadunya. Mohon sadunya. Da teu aya dunya dua atuh. Ngan hiji dunya mah. Akang di dunya ieu, kuring di dunya nu ieu deui. Ngajak ngesang ieu mah budak teh. Jawab du bener. Saha ngaran sia? Nah, make nanyakeun ngaran. Kawas anu keur sensus bae. Imah di mana? Tara mamawa imah, kuring mah teu dibawa, berat. Blok cai dibahekeun ka hareupeun Ahmad. Sabda molotot bari kakerot, atuh Ahmad ge reuwas. Teu nyana bakal kitu jadina. Tadina mah ngajak banyol kasabda teh. Ngarah babari akrab, hayang tereh wawuh, tapi sabda kalah ngambek. Kunaon ari akang? Cai kuring dibahekeun. Tong loba tanya sia. Aing nanya sabener-bener kalah dibawa heureuy. Bisi teu nyaho aing teh keur patroli deuleu. Keur neangan jelema jahat anu bakal dihukum pati rek digantung ku aing. Nu matak aing tatanya supaya teu salah nangkep. Ngarti? Henteu, teu ngarti. Hehehe, akang oge teu ngarti jang. Si Toleng milu ngomong bari sura-seuri. Ngajedog sia, tong pipilueun sia mah cucunguk. Oh, kedah ngajedog. Mangga. Hehehe. Sabot kitu Ki Gorda jeung Dira nyalampeurkeun. Duanana teu panuju kana omongan sabda. Anu hararese naker make jeung diajak ngobrol sagala. Sabda, tong diajak ngobrol dulu. Lamun sakira teu bisa diajak bener mah, cabok we. Hayang kanyahoan heula ngaranna Kang.
Teu perlu punenyo ciri-cirina oge geus jelas. Nya ieu kunyuk anu perlu dihukum gantung teh. Hayo cangkalak, urang setorkeun ka guru. Mangga Kang. Cacap omongan kitu, kolebat kep newak pigelang leungeun Ahmad. Angkohna mah rek ditewak meureun. Tapi Ahmad teu cicingeun ngan sakilat dikepeskeun bari sakaligus narajang. Cekuk, cekuk, pereupna anu bener kana kelek sabda. Halah, aduh. Sia terek ngajago ha? Dicacag sia ku aing. Dira ambek serepet ngalugas bedog. Tapi jeleng Ahmad luncat ka pojok warung. Panona buringhas, manehna rancing geus naker. Sabab geus dipapatahan ku aki jalupang, yen kudu waspada. Tapi samemeh aya kajadian tarung, si Toleng luncat megatan, dua leungeunna japlang. Keheula, ulah gelut di dieu, sabab lamun warung ruksak, kudu aya anu tanggung jawab. Hayo di luar rek gelut mah, di luar sia. Si Cucunguk ngagokan wae sia teh, Ki Gorda ambek. Cucunguk mah dina kalapa, uing mah lain dina kalapa. Setan atah, dak, kepung wakul buaya mangap, ulah menang lolos. Hayo ajak gelut di luar. Anak buahna nurut barijil kabeh. Terus ningker warung, kabeh geus siaga pikeun nangkep Ahmad. Sabab geus teu cangcaya deui. Pasti jejaka anu diincar ku bahloga wae teh ieu, sabab cirina sarua. Si Toleng nyerengeh red ka Ahmad anu masih kene siaga. Yang lamunnya aya kawani lawanan tuh, sok ngaju. Ulah sieun ari teu rumasa boga dosa mah. Sok layanan. Ceuk si Toleng ngabobotohan ka Ahmad. Saha eta wawelek teh Kang? Akang ge can nyaho teu wawuh. Pokona mah lamun ujang wani lawanan. Ngan ulah gelut di warung, cilaka tuh. Ruksak uras yo. Tenang we Kang, ulah sieun. Kuring mah moal tarung di jero warung. Heeh, syukur. Sok di luar. Ahmad teu talangke manehna singkil terus kaluar ti jero warung. Jen ngajanteng deket lawang, panonna rarat-reret kakenca jeung kakatuhu. Tetela manehna teh geus dikepung wakul buaya mangap daya lolongkrang pikeun ngejat. Ki Gorda ngabedegan ulak cangkeng, matana bolotot. Ari Dira jeung Sabda duanana siaga pikeun nangkep Ahmad rek distorkeun ka guruna. Tetela kolot-kolot teu baroga ka era ngayonan jelema hiji kuat ka ngajajar jiga rek moro gajah. Mana jagona ye teh? Munnya mah aya pangabisa, sok urang ijen. Ngadu ilmu patutunggalan jeung dewek. Ceuk Ahmad bari nepak dada, estu teu neungludeung taya kasieun. Cakakak Ki Gorda seuri, asal lucu ngadege budak ngora sosoak teh. Aya iwung kong korongok, aya budak nantang perang. Sing bener mikir teh jalu. Nah dikira maneh terek kuat ngalawan aing. Jeung tibatan modar teu pupuguh mah, mending keneh serah bongkokan. Moal dikukumaha ngan rek dibawa disetorkeun ka guru dewek. Tong hayang tarung bisi kaduhung. Ngahina ka kuring, nah dikira kuring teu wani kitu. Sok urang buktikeun, saha nu unggul, si laing atawa kuring? Kang, mundur lah. Urang warah ku kuring, ceuk Dira. Sok warah ku maneh, Dira. Dira teu loba omong, huntuna kekerot panon moloton. Srog maju kalayan teu mere waktu. Hiuk ngayunkeun pereupna ditujukeun kana dada Ahmad. Tapi kek Ahmad diuk ngajogo nangkep tuur. Panonyok Dira milepas ka tukang, tapi kanolonyong. Sabot kitu diajul bujalna ku Ahmad. Cudaeut gebru Dira namru tukangeun Ahmad. Bagus Yang, alus terus. Dira,
ulah ngerakeun sia. Nanaonan ngadon kokosehan kitu. Hudang lagu. Tenang atuh Kang, karek pemanasan eta mah. Ceuk dira bari terus cengkat nangtung deui bari ngepurkan baju anu kalotor ku tanu ngebul. Ari Ahmad geus nangtung deui, katenjonna tenang naker, tugugup najan yang hareupan musuh belasan oge. Si Toleng resepeun kanu kitu teh, terus keprok ngabobotohan. Horse. Ayo Jang, maju deui. Maju. Ayo maju. Tong sieun lah, ulah eleh. Aya akang ye. Ah, geretong anu eleh rek digotong. Gelecit anu eleh rek dipencit. Ayo maju Jang, maju deui. Maju, aya akang. Cucunguk butut, tukang warung mah ngajedog sia. Nah, sarua teu mayar ieu. Kumaha uing we. Sok maju deui Jang. Maju. Ahmad asa aya nu ngahatean, manehna geus nangtung deui. Panonna mureleng kana gerakan musuh, manehna kakara ayeuna mangih musuh anu saenyana. Biasana mah lamun latihan teh ukur diadu jeung tihang paling untung jeung aki jalupang. Tapi ayeuna langsung nyang hareupan musuh anu saenyana, anu nya-nya mika ngewa ka manehna. Anak setan, ulah ngahina sia. Geura papatkeun jampe modar, bisi sia pondok umur. Tong loba omong. Sok maju. Kurang ajar. Ya. Peureub dira nyewuk krek ngakantarang. Tapi Ahmad rikat ngelok, blos teu keuna. Awak dira rada nyoloyong ka hareup, teu anta parah deui, suruduk jedak di teunggar angeunna. Wah, aduh. Jarig jeug, blek labuh diuk, napasna ngahega. Horse. Bagus Jang, alus tah anu kitu teh alus karana. Tah kitu sakira kagok mah gunakeun we jurus doma jalu, teungar basona, pasti nyerieun. Setan alas. Jempe tukang warung gelo. Ki Gorda amek lantaran si Toleng teu daek krepeh. Ngocomang wae ngabobotohan. Ari dira mani kekerot, terus sudang deui bari ngomong. Tong licik sia, nu bener tarung teh, kehed. Naha make licik. Tarung mah sabisa-bisa we, naha. Rek kunaon-kunaon oge meunang, nu penting mah musuh ngajolongjong, ngajolor kojor. Wani mah sok maju deui. Wah, dicekek sia ku aing. Ya. Gabrug dira ngarontok. Rek nyekek beheung Ahmad. Tapi Ahmad babarieuna keur manehna ngan sakilat mindahkeun suku katuhu bari awakna ngagilok. Hiu jebet dampaleungeunna anu disangigirkeun ngababuk punuk dira. Tolonyong, bru, dira rubuh deui. Wah, aduh. Belegug, ngalawan bebenyit sahulu nepi ka teu becus. Mundur dira. Sabda maju sia. Ki Gorda ambek-ambekan lantaran baladna eleh. Jeleng sabda maju, teu ngomong heula, langsung narajang. Bereupna langsung ditonjokkeun kana cukang irung Ahmad. Tapi Ahmad tetep tenang. Kap peureub musuh ditungkup ku leungeun kenca. Ari nu katuhu sakilat ngajol kaluhur, cebrod kana irung sabda. Aduh! Sabda ngalenggak, terus jajarig jegan sabab pandonyok Ahmad kacida tarikna asa ngaburinyai kana panon oge. Horse. Dua tah. Sok beakeun Jang. Maju terus, pantang mundur. Babad habis. Ahmad taki-taki deui, manehna sadar yen musuhna pasti maju deui mangkaning loba keneh anu can narajang. Ari Ki Gorda kekerot, beungeutna katara geuneuk haok mere komando kasararea. Dah, maju kabeh. Tewak ieu wawelek teh. Cacap omongan Ki Gorda sebrut,
sebrut anu sejena maju bareng bari ting jorowok matak gandeng heureub ting belesat kabeh pada hayang pangheulana nonjok. Tapi Ahmad pinter manehna gancang deku gereleng gugulingan geduk musuhna didupakan bari gugulingan ngagunakeun jurus pesing lieur. Horse. Bagus Jang, bagus deui, alus pisan. Hade lah, geleng lah, beakeun kabeh. Sugema aing ye. Bangsat edan gunakeun pakarang cacak si wabalak teh. Piraku eleh ku bebenyit sahulu. Ki Gorda gawena sosoak amek nenyo anak buahna teu bisa gerak teh. Celeng, laluncat heula ngawahan, serepet nyerabut bedog, atuh teu lida oge geus rangeteng bedog seukeut, maniting hurilap matak paur. Ahmad dikepung kulobaan teu dibere lolongkrang pisan. Tapi Ahmad teu ngagunakeun bedog, manehna rek ngajajal pangabisa. Wah, sok maju kabeh, aing mah teu sieun, pokna bari rutret ka kenca jeung ka katuhu. Sambong sia dicacat ku aing. Sababaraha urang maju bareng ngagunakeun bedogna. Tapi Ahmad babarieun deui bae nenyo kitu teh. Sakilat ngeplos belentrang. Tilu bedog diadu bareng. Tepi kating buricak. Ari Ahmad geus ngeplos. Red nenyo anu balangan jebet di babuk carehamna. Wah! Terus namru ngudupung. Nenyo kitu Ki Gorda panas hatena asa diunghak budak setepak. Gero ngagorowok deui. Mundur. Gunakeun tambang eurad. Jeleng kabeh mundur. Blus bedog arampih deui kana sarangkana diganti ku tambang. Wer. Tambang laso dipuihkeun luhureun sirah. Tepi kaseah da aya welasna tambang teh gebeg Ahmad ngarenjag manehna rada seber nenyo kitu mah. Aduh, licik si wabalak teh. Gereunteus hate Ahmad bari terus masang kuda-kuda anger rancingeus. Tapi keur kitu kolebat aya cahaya ti tukang Ahmad malik tapi teu kanyahoan kulawit red cangkeng ka eurad. Kulawit red kana beheung memeh hojah tambang sejen nyaho-nyaho geus meuli-tan kana awakna. Diganceng kaunggal madhab tepi katu bisa hojah. Sok sia, rek bisa hojah atawa moal. Ulah ngajago ari kakolot. Moal eleh aing mah. Benang sia. Ki Gorda bungaheun ayeuna mah. Manehna oge nyeklan tambang anu geus hasil ngeuran Ahmad. Ahmad dengah ulang. Manehna can manggih akal. Teuing kudu kumaha ngabela diri tina kaayaan kitu. Tapi teu miceunnan waktu. Gancang metot tambang anu ngait beheungna dicentok sakaligus. Jeleng nu bogana kaharep gebut labuh. Tapi bareng jeung kitu tambang sejenna manteng dibaretot satarikna. Atuh awak teh mani asa rek pargat dibetot welasan tambang. Aduh. Ahmad tiba bergeg nahan tambang supaya awakna ulah ruksak. Sok, rek kumaha sia. Samemeh modar, beakeun heula pangabisa sia. Ahmad teu nemalan. Manehna mikir neangan akal kumaha carana supaya bisa lolos. Tapi sakujur awak kaeurad ku tambang, mangkaning lain tambang lalawora dipake ngeurad maung oge kuateun jigana. Nya dina kaayaan kitu si toleng anu ti tadi lalajo teu tegaeun. Kumanehna geus kaukur yen Ahmad teh moal kuateun ari ngayonan ku cara kitu mah. Sabab musuhna loba jaba geus karolot deui.
Sedengkeun Ahmad mah ngorakene can boga pangalaman. Lain antepen ieu mah. Karunya atuh. Ieu budak kudu ditulungan ku aing. Kitu gerente si Toleng. Teu mikir dua kali gancang maju bari ngomong. Hei Kang, para saderek sakabeh, eureun heula euy. Ieu acara teu bener ieu, teu adil. Moalnya budak satepak dilawan ku aki-aki sakitu lobana, kudu era atuh, kudu boga rasa kemanusiaan. Ieu teh nanaonan, teu bener teuing. Lesotkeun, teu bener. Hahaha. Hehehe. Ngomong naon maneh teh cecunguk? Naon urusanana? Make nyare kana maksud aing. Sia teh geus bosen hirup? Ceuk Ki Gorda bari molotot. Ih, jelema teu waras nyebut bosen kana hirup teh. Sabab hirup mah nikmat deuleu. Bisa seuri, bisa dahar ngeunah, bisa ngobrol jeung batur. Nyatang tuh we uing mah hayang keneh hirup. Tapi teu bisa cicing lamun nyonuk kieu patut. Sok, lesotkeun. Teu adil ya, teu adil. Hiling nyingkah cecunguk. Kajaba lamun sia hayang dieurat kawas si kasebelah. Sia bakal dihukum gantung ku aing. Ya teu naon ari manjing dosa mah. Uing mah teu sieun. Awas sakedeung deui bakal kagiliran. Ayeuna ieu bebenyit heula rek diringkus ku aing. Dak, kalian. Barang cacap omongan Ki Gorda, anak buahna gerak kabeh. Angkohna rek meulitkeun tambang. Ngarah awak Ahmad dibakutet dibaral kawas kabarang. Si Toleng geus teu bisa ngantep. Sakilat manehna luncat, leungeun katuhuna nyabut peso balati tina jeroeun baju. Kolebat, bret, bret, bret. Tambang anu nganteng kana awak Ahmad, paregat nepi ka bubuk. Anu bogana ting jarungkel ka tukang. Ari sabab keur metot satarikna, ari pek tambangna pegat, nyapuguh ngajurah roh ka asup Ki Gorda. Ari Ahmad mah angger nangtung ajeg. Sabudeureunana ngayang bubuk tambang. Papanjangna teh ukur setengah depa. Anu sejen mah aya anu sajengkal. Samemeh batur hudang, si Toleng geus nangtung deui dina urutna. Peso balati geus ampih deui. Buni moal kaciri ku batur. Pagawean saha ieu teh? Hebat pisan. Ceuk hate Ahmad bari colohok. Manehna melong kana bubuk tambang anu ngayang sabudeureunana. Geus rada lila, kakara ngalaanan anu meulit kana awakna dipiceunan hiji-hiji. Korejat Ki Gorda hudang, anu sejen ge ting jelegedeg nangtung. Ana breh kaget kabeh oge. Colohok bengong eueuh nu bisa ngomong. Ahmad geus bebas. Tambang bubuk geus moal aya anu bisa dipake deui. Sedengkeun si Toleng geus ajeg diurut tadi. Hehehe. Aya naon euy? Nah carolo kitu. Ulah loba tingahakan pel bengong atuh jadina kitu tah. Eling euy, areling. Hudang. Ki Gorda kekereuceuman asa teu percaya kana tetenyoanana sabab gerakan si Toleng teu kaciri nyaho-nyaho geus kitu jadina. Ari Ahmad mundur ngadeuketan ka si Toleng. Hatur nuhun Kang, pokna ngaharewos ka si Toleng. Manehna geus bisa neguh pasti anu nulungan ka manehna teh si Toleng. Cicing jang, tenang we jeung akang mah. Nah, ada akang oge moal ngantep kanu cilaka jeung moal ngantep ke jelema gelo. Ceuk si Toleng bari tetep ayem. Ari Ki Gorda kacida ambekna, nafsu ngagedur, amarah teu kawadahan. Manehna mimiti sadar yen si Toleng teh geus milu campur kana urusan manehna. Huntuna kakerot panon molotot. Sabda, temongkeun pangabisa sia. Ayo, maju. Mangga Kang, tenanglah, moal eleh ku jelema kitu patut. Sabda anu tadi geus namru, ayeuna nangtung deui. Manehna oge hayang males ka si Toleng anu geus ngelehkeun manehna. Tapi ayeuna mah moal ngadu jurus, moal ngajak ulin silat. Sabab geus jelas eueuh gunana.
Sabda mere isyarat ka baturna supaya sarerea mundur. Ki Gorda jeung baturna nurut, malunur bari melong ka hareup. Sedengkeun Ahmad jeung si Toleng mah anger we ayem tenang bangun eueuh ka sieun. Teu incah balilahan kalah melong ka sabda. Rek naon ieu teh euy? Rek ngadu sulap? Hehehe. Uing mah resep lah. Geresep kana gelut. Wani mah sok maju. Kurang ajar, rasakeun sia setan. Sabda nangkep harigu, terus kunyam-kunyam babacaan. Teu kungsi lila, peledug aya haseup hideung mulek di tengah pakalangan. Ki Gorda marah mai bungah, geus gede hate ayeuna mah, yen anak buahna bakal mampu ngayonan si Toleng. Ari Ahmad colohok, manehna mah teu kungsi dipapatahan ngeunaan ajian kitu. Jadi kakaramangi. Sedengkeun si Toleng mah geus legok tapak genteng kadek, geus loba pangalamanana. Teu heran nenyo nu kitu teh, kalah seuri bari terus ngomong. Hehehe. Naon eta euy? Saha nu udud surutu? Sugan jurignya. Teu nyana. Geuning jurig teh bisaeun udud. Ulah beuki teuing ngaroko atuh jurig. Uing beakeun meureun. Hehehe. Da hayang uing oge. Setan, rasakeun sia. Kop layanan ingon-ingon aing. Ceuk sabda bari terus manehna mundur. Geus kitu, blig, blig. Nanyerak bumi 3 kali. War, haseup hideung teh muih. Terus aya sora ngaguruh kawaseuna keur hurung. Ku si Toleng dipelong, ari Ahmad mah ukur kerung teu ngartieun. Teu kungsi lila, jeleg aya sato aneh ngajangelek. Rupana jiga maung ari pangawakan kawas jelema ngan buluna hideung panjang deui. Terus ngagerem handaruan, sungutna calawak nemongkeun sungut anu burahay beureum jeung sihung anu rangeteng. Kang, satau naon eta? Hi, kade Kang. Ceuk Ahmad bari undur-unduran. Manehna mah keueung nenyok kitu teh. Tapi si Toleng tetep tenang malah mah kalah seuri. Nah make sieun. Tadina oge haseup. Ya balik deui kana haseup atuh. Tapi memeh jadi haseup deui, urang sina ulin heula sakedeung. Geura urang tiup bulu kelekna. Hehehe. Si Toleng dongko terus niup kelek makhluk aneh teh. Tangtuna oge bari babacaan mapatkeun ajianana. Ngan teu kacirieun ku batur mah disangkana teh heureuy we. Teu kungsi lila, ger eta sato teh disada gegerem beuki galak alah batan tadi. Gilek malih kasabda, matana bolotot, leungeunna japlang, ramona ramakah nemongkeun kukuna anu sareukeut. Ai, nah kalah malih ka aing. Heh, itu musuh mah itu. Kunaon kalah ka dieu koplok teh. Heh, nah kalah ka aing. Salah dulu. Lain ka dieu. Hei. Sabda kekerepengan, atena jadi seber, pikirna jadi bingung. Lantaran makhluk aneh ciciptaan manehna teh kalah malik, malah bangun galak, matana bolotot, bari gegerem. Horse. Daresepeun ari ka batur nama, sok hakan kadinya. Hayo euy, hayo maju. Si Toleng keprok bangun bunga. Sedangkan eta makhluk teu beunang dipapatahan, gabrug ngarontok ka sabda. Tapi untung sabda bisa ngeplos ka kolongeunana. Lamun henteu mah beheungna tangtu rangsak dikerewas ku kuku anu sareukeut. Jiglag, ngalengkah panjang muru ka Ki Gorda. Koceak Ki Gorda ngagero. Wah, jadol, nangudag ka aing. Bener. Tah jelema eta hakan. Itu tuh mani buncelik matana. Hayo euy. Sieun maneh? Sieun nya. Puas ya. Hayo euy.
Ya, euy. Panuju aing resep euy. Si Toleng emprak sorangan surak bari keprok tina awahing ku atoh. Ari sabab makhluk anu aneh ciciptaan si sabda teh kalah narajang kabaladna. Si Toleng mah tenang we kalah cecengiran. Tungtungna Ki Gorda jeung anak buahna teh tarung ngayonan makhluk aneh. Bedog digunakeun deui bukbek pada ngadek tapi eueuh anu teurak. Mitra sadaya, dongeng kanggo dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha lalampahan si Toleng jeung Ahmad salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-35. Hatur nuhun kana pangrojong ti sadayana. Sakitu anu kapihatur permios cag.